Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji sinareng syukur eta tetap kagungan Allah. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring bade medar dina perkawis kamaripatan. Pangapunten bilih aya cariosan anu henteu luyu sareng kahoyong para saderek nada dihapunten. Margi ilmu makrifat mah benten sareng ilmu syariat. Sok aya benturanana tapi saleresna sanes benturan, tapi tahapanana anu benten. Jadi dinu perkawis makrifat kenal ka Allah urang kacida wajibna, sabab ditetelakeun dina hadis urang sakumaha seueurna amal urang anu dijalankeun ku urang akhirna sia-sia lamun urang teu kenal heula ka Allah. Kacidanya urang lamun amal urang anu sakitu seueurna ku urang teu kacandak uih, ibaratna gitu. Ibaratna urang menang hese capek, urang jadi TKW di Saudi, tapi begitu mulang deui kalmur sing horeng teh anu ku urang di kenging diala di luar negeri teh teu aya sek menyon-menyon acan. Numawi kedah wajib pisan margi eta wadah amal kedah ngangge ilmu. Lamun urang ngajalankeun amal tapi teu dibarengan ku ilmu mangka katolak. Eta hukum anu mutlak. Ibaratkeun urang bade ngadamal comrok, urang praktek ngadamal comrok, tapi urang teu ngangge ilmu pasti moal jadi comrok lompatna teh duka jadi nanahawan. Contoh alitna numawi urang penting pisan urang silih emutan dasim abdi oge sami sanes jalmi anu suci seueur rareged-rareged dina perjalanan ma'rifatullah, dina perjalanan hakikatna diri uninga kana diri sorang. Samemeh urang kenal ka Allah, urang kedah kenal heula kana diri urang. Nembe lamun urang kenal ka diri urang, nembe urang bakal kenal ka Allah. Tah kenal di dieu urang kedah ngangge ilmu, kedah aya guru sareng guruna sanes guru anu sagawaya, guru anu parantos rugi ka mantena, anu parantos lebur anu parantos sasarangan wae
sareng anjeunna. Nu kumaha cenah guru anu parantos sareng nyaeta ditetelakeun dina Quran anu mushaf, ditetelakeun dina Al-Kahfi 17, nerangkeun urang penting pisan guguru ka waliya mursida. Wali mursid ai wali teh jamina, ai mursid teh anu netepanana eusina gitu. Jadi kapungkur mah zahirna Nabi Muhammad, tah eusina Rasulullah Muhammad. Nu mawi ditetelakeun dina kitab Imam Al-Ghazali oge, urang kedah tiasa ngabedakeun mana Muhammad anu bin Abdullah sareng mana anu Rasul. Eta benten mana anu Muhammad awal, mana anu Muhammad akhir, Muhammad zahir sareng Muhammad batin. Urang penting pisan kana ilmu ieu. Upami buruhna parantos dugi, urang bakal aya sambungan biasa nyaketkeun diri urang, ngaraketkeun diri urang ka Allah. Sabab teu tiasa ku modal percaya pan kedah ngangge ilmu teh. Cenah urang mah da nu penting mah yakin mangga bae. Ngan upami ku abdi diuihkeun deui pangapunten eta mah nafsu. Sabab naon? Lamun urang kumaha kayakinan urang, keur naon atuh Allah ngayakeun ilmu, ngayakeun syarat sah jeung batal, ngayakeun Rasul, ngayakeun kitab keur nungtun tiasa nyaketkeun diri. Lamun urang kumaha kayakinan urang, teu aya gunana eta teh Rasul, kitab sareng aturan Allah teh. Soalna lamun ku kayakinan urang lumpatna sakahayang urang. Naon anu lebih kahayang ku urang? Kumaha urang lumpat sanes kumaha Allah. Tah eta nu bahayana seseueurna di masyarakat anu kadogma ku kayakinan. Cenah bade ku kayakinan we mangga da ekeurna kitu. Mung abdi mah mung ngadugikeun hungkul manawi sareng manawi da ieu mah amanah. Abdi mah teu tiasa maksa, perkawis agama mah panteu teu aya paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Urang teu tiasa kuasa, teu aya kuasa cenah ku hasil usaha urang eta jalmi teh, hasil dakwah urang tiasa narik batur sanes dalebetna kana keimanan keislaman teh jalmi anu dikehendak, anu sesuai kehendak Allah anu dipilih ku Allah kanggo ngejalankeun visi misina. Rupina sakitu heula ti sim kuring, mungkin disambung deui supados rada penasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.